Praktekin cara ieu nya. Jadi upami nuju pangantenan ulah dilebetkeun sadaya nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge sadayana. Wilujeng wayah kieu, wilujeng sumping di channel Calakatak, channel hiburan barerea. Dijamin ngeunah seuri. Gaskeun ah. Kumaha daramang sobat Calakatak sadayana? Alhamdulillah pemudarmangnya, mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, digambilkeun dina rezeki, digambilkeun dina sagala rupi urusan, digambilkeun dina bayar cicilan, oge dilubarkeun atanapi dibebaskeun tina sembetan, amin ya mujibah sailin. Oke sobat Calakatak, ayeuna urang midar carita tentang panganten keneh ya, panganten ya kamari tentang pasangan muda-mudi. Ayeuna ge sami masih tentang pasangan muda-mudi sobat Calakataknya. Jadi ieu mah baheula ya, baheula zaman baheula nya, zaman kapungkur sobat Calakatak. Aya pasangan muda-mudi garilis karasep, geulis kasep lah pasangan nama sobat Calakatak. Mung anjakal budak nanti harideung geus boga budak dua, harideung duanana teh sobat Calakatak. Tah tatanya ka ditu ka dieu nya si pasangan muda-mudi eta teh si Asep jeung si Neng lah. Asep jeung Neng teh tatanya ka ditu ka dieu, ieu kunaon cenah budak saya teh harideung wae cenah, padahal saya teu hideung-hideung teuing saya teh ceuk nu awewe teh nya lalaki sarua salaki henteu hideung-hideung teuing sakitu mah da kaitung bodas lah lamun dibandingkeun jeung negro mah cenah kitu sobat Calakatak. Aya nu ngabejaan cenah kudu nginum susu bodas nu loba cenah, susu murni atau susu bodas nu loba dilakonan. Aya nu naon teh make kalapa hejo dawegan nu loba cenah dilakonan. Tapi angger wae budak teh nu hiji nu kahiji mah eta mah emang kudratna hideungnya jadi teu make naon, nu kadua kitu geus nginum susu, geus nginum kalapa, angger wae budak teh hideung. Tah hiji mangsa manehna teh ka dokter, dokter kandungan lah, dokter spesialisnya, spesialis kandungan. Konsultasi manehna teh geus singkat ceritanya geus konsultasi we jeung dokter teh. Dokter, abdi teh gaduh putra teh tos dua, nu kahiji hideung deui, anu kadua hideung deui. Oh kitu gampang. Coba cara ieu geus dipraktekeun ka sababaraha pasien, manjur dijamin moal gagal lah, insyaallah moal hideung deui. Jadi sabenerna mah pangalaman nu entos-entos upami kajantenan kitu teh eta teh sok dilebetkeun sadayana kitu leres. Bari berhambelehem teh daerah teh meureun nya, mohon leres Pak Dokter, geuning Pak Dokter terangnya nya mohon pan ieu pengalaman. Nah ayeuna mah kieu sok marulang praktekeun cara ieu nya. Jadi upami nuju pangantenan ulah dilebetkeun sadaya nya, sapotong we nya omat ulah dilebetkeun sadaya. Artosnya marulang we se pasangan muda-mudi teh Asep jeung Neng teh nya. Tah panasaran tah kan manehna teh cik urang praktekeun nyi de cara-cara ti dokter teh urang langsung praktek. Nah langsung we manehna teh pangantenannya langsung dipraktekeun tah. Praktekeun pokona mah ingat cek dokter ulah dikabehkeun. Nah ulah dikabehkeun nya, ingat pesan ti dokter eta. Nah satekah pola dilakonan tah ku Asep jeung Neng teh. Dilakonan cara nu dibejaan ku dokter teh. Jadi ulah diasupkeun kabeh, jadi sapotong weh. Nah oke geus dibayangkeun kumaha teh, aduh kabayang meureun nya hesena meureun gitu tah ceuk Asep jeung Neng teh, tapi dilakonan teh. Oke geus pokona mah hese-hese oge ti awal teh nya
da inget na ulah dikabehkeun teh ah tahan we seetik gitu bari ya kumaha lah carana kaos gitulah pokona mah intina mah teu asup kabeh we eta teh gitu tah teu asup kabeh duka naon asup nanya sebacal katak tah tidinya pas rek anggeus ya pas rek anggeusnya wah geus mana teh kuat nahan ye tapi inget pesan dokter teh inget manehna teh ulah dikabehkeun teh nya pas terakhir pas rek anggeus gitu tah geus siap-siap mana teh dah kumaha sih anu pangantenannya begitu terakhir aya reungit di bujurna teh nyocok reungit peures pisan reungit leutik jiga namanya nya kumaha tadi gebuk sekaligus ai bres teh asup kabeh nya bisa kanyahoan ku sobat calakatak hasilna bakal kaos kumaha engke eta budak nya sakitu pedaranti calakatak mudah-mudahan kahibur anu gembira semakin gembira anu stres anu gaduh masalah mudah-mudahan keubaran ulah hilap like comment subscribe nyalakan lonceng sareng share upami dirasa bermanfaat upami aya kritik saran atau request naon we silahkan mangga kantun di serat di kolom komentar. Salam calakatak dijamin ngeunah seri daskeun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.